setahun ke tukang kula ngimpi ke Mekah encan setahun lah bangsa 7 bulanan ngimpi ke Mekah teh jeung Haji Ben di sorangan ngimpi na sorangan datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya aya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teuing di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajen kukung ge ieu mah urang lembur urang nanyakeun kula ieu pondok saha ieu cenah urang Banten satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh heueuh ieu aya atuh aya di mana cekula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya kan keur ngobrol jeung urang Arab urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin nama make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah bos gitu akhirnya tuh kula sasalaman atuh diuk ngobrol ieu goreng Maulana Hasanuddin Masya Allah itu hebah di pangimpian ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu kula nanyakeun caina caina ieu ti mana oh ieu diajak ku jana ka tukang Masya Allah empangnya leganya herang cai tidinya tuh pulang mandi terus wudu minum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede nah iya cenah nu jurusan ke Banten jurusan ke Bogor terus disebutan Masya Allah cakula iya kacayan tidinya kabeh kacayan tidinya obrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang yang terjalain ngimpi naon gitu lang istikharah lain tuh ngimpi kos Haji Panika panggih jeung kuntilanak we gitu tengah haja-haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun we kadedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu kadedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dia nak ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah urang ka dieu dugla degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tancan bocor bah kula teh geus bisa galar ngobrol be geus mimpi katilu kali di tukang dia aya maung
di luhur kenteng mau gede jasa di luhur kenteng. Ya Allah tasih mau atuh da kumaha asupna ieu ka dieu aya mau di dieu belawetan. Atuh barang kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya. Mau ngomong. Ieu mau ngomong ieu mah beda ieu. Tapi tetep bae ngaran-ngaran mau atuh sieun. Di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu. Aduh. Tadi ulah sieun-sieun. Aya saha tuh? Ini sok ngajagaan majelis. Maksud ngajagaan kumaha? Lamun anu nundutan ditoel. Aduh, henteu tambah-tambahan tambahan. Tambahan tuh ka dijan teh. Paling dikegel beureuna. Teu mau ngobrol. Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luhur aja ngobrolna. Keula cek eta. Antara dia ngajagaan majelis luhurna kula di dieu. Ngajagaan mas ditanya terus ayeuna turun ke handap ngobrol ke aya di mana ieu teh nusuk di dieu di zaman Abah kula inget ka dongeng Abah kabehan anak nyarahueun sing hade di dieu aya 2 mau ieu kabeh ti Cikadueun di zaman Abah masantren di Sekong. Ia mau nutur-nutur Abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi endeu ka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba ge deuleukeun terutama poe Jumat nah eta engke kadeuleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can jorang kaberenehan ucing deui jadi orangnya keberean cani mah terus terang wae Masya Allah ieu omongan Abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh gedean sakali aduh teu bae teu deuk diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kebelah dieu pas poe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang demo aya ucing anakna ngeok tama poho maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideuleukeun keur gedean ieu horengana Masya Allah bukan ngagedeg sieun ayeuna barang ngagedean bersih ngerekep atuh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui ti dinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung ku kula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu deuk daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui teh mau warna duka delegu pula maung putih tapi aya kahau-kahaukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting kukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya na di imah sareng atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teu jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin saprovinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus nu bak kiai-kiai ayeuna ku kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab
aya Kiai anu mulai Pandeglang Serang teu ngajawab Habib Lutfi. Akhirnya ngobrol ke mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten. Sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu, ka hiji kadua mah tetep dijawab embung, lain embung teu cinta. Tetapi atuh mahnya Bantenna di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan naonna di Banten, tetapi kan eta melalui proses teu menangah huhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu. Tetep teu kabelah dieuna horeng ai haolna mah tetep dititah inti nama panjang. Disimpulkan nyin majelis teh ya, ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan. Seperti itulah prosesna. Sabada haul sabada ngayakeun rajaban apa muludan di Gunung Karang. Eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi, datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi. Ngobrol lah jeung Habib Lutfi, eta akhirna nyana ka Cilongok, datang ke Cilongok jam 10, kula datang tas ngariung 10:30. Nah, jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula. Ya Allah, berarti bener eta lain si Hasanuddin. Jabe beja ka Habib Lutfi, Masya Allah. Akhirna dikencengan tenang je kula duit mah tadi teh apana teu loba di bank kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna kabeh geus eueun teu di ngaranan kabeh alhamdulillah duit aja ambalayah di bank pokona geus moal beak we hutang we ambalayah pikiran teu. Nanti dia ngapanggih dia abah deui ka dieu diuk bae di dinya neuleuan deui majelis neuleuan deui kula ngobrol neuleuan deui beureun isyarah terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ta encan ceknya tihang majelis terakhir ngimpi eta ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan kemudian aya alamat teu bagus deui batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten kos kitulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis ukar-ukur sambil digambar sehingga deh jekula kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS ternyata meureun teu izin Allah eta teu bisa dihubungi lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung aya deui tukang gambar ecek-ecek ieu geus teu bauhan cacing teu bauhan gambar ternyata nyambung aya jadi profesor ecek-ecek tetapi punya kemampuan luar biasa. Nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna horenganan ieu memiliki Banten atau teu nu dipilih teh hatina tetap hati Banten kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar nugis aya duit terkumpul 15 miliar leuwih duit malaya di batur anu kos gitu mah so sia mah ginjel
ngadenge loba duit minjem tolol lain dek nambahan anak buah waduh brengsek